Urang mah boro-boro totorikohan, salat nu bener ge can kantenan, wudu anu leres ge can kantenan Pak. Abdas urang ge can kantenan. Ayo udah gurag jek batur itu guru mursyid diudag-udag, guru di lembur nu ngajar sapina ditaringgalkeun. Nyebutna teh naon ajengan di lembur dewek mah ngajina ngaji cangkang. Ngajina ti baheula ngan surutul wudu'i, guru nu anyar ieu mah roh nyawa muridnya dibawa ke langit ka-7, dipangmentakeun hampura ku guru, di akhirat ke engke jaga bakal diojayan. Kade hati-hati. Nepi ka di abdi di Banten dia mah, nepi ka rame jeung abdi. Dordar aing ngaku mursyid ari kalakuan di umum dikir kuat aneh-aneh dikirna Pak, nepi ka malaikat dicarekan, nepi ka malaikat dibeberik. Aing ditanya ku rencang sim kuring ti Tanara Banten, eta kumaha cenah di dinya harita aing cenah poho keur pana menya aya pana ngaku. Nepi ka Jibril ligeun, Jibril kadieu minta duit ieu keur ngabangun pasantren. Manya aya Jibril kos ngageruan Jibril kos nyauran pagawe Bank BRI. Hati tos urang mah tuturkeun aja